Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana kerna rundutan sorakna kurang patitari. Daun awi daun gedang ngalana dipertikan manawi kerharudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk nakaramba para bahayam na cecempe nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa. Moga-moga nu ngawalar salam bari ikhlas enggal dinasibkeun ku Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak tiasa angkat ka Mekah. Hoyong ibu ka Marekah. Gaduh artosna. Nu kadua khusus kangge para pamuda sareng para duda. Aya duda. Moga-moga para pamuda sareng duda nu ngawalar salam dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis sapertos abdi. Terakhir khusus kanggo ibu-ibu barokah ngawalar salam. Moga-moga ibu nu gaduh hutang sing enggal lunas hutangna. Aya nu gaduh hutang. Paingan tarik amina. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun qurum. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwakum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hijrah Nabi anu sajati ngajadi sajarah anu abadi.
dipusti-pusti bahkan sok diperingati ku sadaya jalmi terutami ku wargi-wargi nu hadir dina ieu wanci kasebatna urang Cipaganti. Hadir dina ieu wanci dina ngaji jumlahna jalmi leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pameget sinareng istri, kaum buruh, pagawe negeri, padagang sareng patani. Euyeum para ulama, para kiai, pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada kurang kaciri. Maksad angkat ti bumi, maksadna taya kajabi bade milari pangarti. Ngabandungan ceramah ti hiji istri anu tepi ka kiwari dihareup can dibere cai. Bahkan dina ieu ngaji ibu geus teu birek deui dina ngaji sok dioyoban ku pemain inti. Teu aya kajabi pemain inti dina ngaji terkecuali nu hadir aki-aki jeung nini. Aya nini-nini. Aki-aki. Ya. Atuh da nu ngamer abdi ge aki-aki. Pak Haji. Disakseni ku langit sinareng bumi. Mugi-mugi ngalangkungan acara peringatan hijrah Kangjeng Nabi sing jadi payus munggu Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi ya robbal. Isra Mi'raj Nabi anu mulia Isra Mi'raj kitu punten ieu teh balelol aja. Mohon kapan abdi mau upami teu acan tua ngaos sok balelol. Hijrah Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama. Sok diperingati ku urang sadaya utami ku ibu nu keur mere cai aqua. Dina waktos ayeuna ieu acara dilebetan di hadiran ku rupi-rupi jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga. Di antawis nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa. Disumpingan ku jajaka kaliguanoja dioyoban ku duda jeung randa. Tujuan taya kajaba bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala. Moga-moga keur urang sadaya ngalangkungan ieu acara calik sadayana dina tempat anu mulia. Moga-moga jadi payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jadi jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga di akhirat jadi ahli surga ya robbal. Bu, ibu, araya, darama, eta bapak-bapana darama. Alhamdulillah. Teu nyorak, saeutik sorakna. Di mana-mana kitu ece. Ari naros ka bapak-bapak teh sok kalah keung. Mohon atuh da ece jentulna aya, ibi bungkeulna aya, giliran ditaros kulumuna beda. Ibu-ibu matarik lepas bu damang, alhamdulillah. Giliran si itu Kang damang, subhanallah. Punten bapak kebili abdi naros di omat akan kedah ngawaler. Ibu teraskeun jam 11:30 nya irang sajam. Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan. Dina aosan Al-Quran dipasiep ku aosan sholawatan dibiskalan dituturkeun hempak merbayak sababarengan. Harapan sadaya selaku insan nu hadir dina ieu patempatan, mudah-mudahan tina eta aosan sholawatan janten hiji kabarokahan. Di dunia urang diangken jantan umat Nabi nu pinuh ku kasampurnaan. Di akhirat mudah-mudahan sasarengan disyafaatan ya robbal. Reng seaosan Al-Quran dina ieu acara aya nu disebat sambutan-sambutan.
sambutan sareng awasan Al-Qur'an tos dina kanan tadi parantos kapayun ku petugas sewang-sewangan dilajengkeun kana acara anu terakhir buktosna dakwah keagamaan anu disangkut pautkeun sareng peringatan Muharraman samalacek beja ieu pangaosan tita tadi tos diantosan jam 10 ngaleuwihan nembe aya penampakan pangaosan dilebetan ku mubalighah kuleman asal ti Kabupaten Pangandaran tinang tuker urang Cipaganti loba nu encan apal ngaran sabab sim kuring ka dieuna nembean yen ieu teh ai aa putrana Pak Haji Burhan katawis ku sadayana salirakna encan ngajangkungan tapi lamun disidik-sidik ternyata ieu mubalighah ka Cidageulis pi loba para pamuda jeung duda urang Cipaganti utamina bujangan anu panasa aki-aki seura nu kaedana malah Pak Haji Agus ketua DKM kasaingan tong diemprakan da lain versi sholawat berkah kasalamatan mugia salamina dicuralimpakeun ka paduka akhir zaman pemimpin tercinta Habibah termulia pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan beliau satu-satunya yang paling mulia yang paling istimewa kalau seandainya Nabi Muhammad disandingkan jeung nabi-nabi nu sanesna beliau masih tetap unggul sehingga disandang oleh beliau gelar Sayyidil Anbiya gustina pemimpina para nabi upami Kangjeng Nabi Muhammad ibu disandingkan sareng rasul-rasul nu sanesna beliau masih tetap unggul sehingga disandang oleh beliau gelar Sayyidil Mursalin gustina pemimpina para rasul upami Kangjeng Nabi bade disandingkan sareng makhluk Allah nu aya di saantero alam zagat raya ieu jangankan dibandingkan jeung urang Cipaganti dibandingkan jeung seluruh makhluk maka Kangjeng Nabi disandang gelar Sayyidil Makhluk Abdalul Makhluk pemimpin seluruh para makhluk-makhlukna Allah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat istimewa dan luar biasa mari semua bilang ajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cici tonggo katamat salagi curug abdi jempol abdi cantopi kana ieu tepuk tangan satu kali sakali tepuk tangan satu kali tepuk tangan dua kali tepuk tangan berkali-kali luar biasa ngaos di payunan murid TK sama ibu di warang kepro kapan aja TK taman kedaluarsa Allahumma sholli wa sallim wa barik raqatu aina ya syauqan wa li thayyibat adarafat isqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan sholli ala Muhammad sadayana assalamu alaika luar biasa mau salam kakang Rasul bersolawat Cipaganti. Assalamu alaika ya habibi ya Allah ya Rasulullah
Master of Ceremony kahartos ento Bu paingan oloho wios disundakeun sanes abdi mah ningali ibu-ibu ya sang bapak-bapana menigarelis karase seueur nu maririp artis itu bapak-bapana seueur nu mirip si Tukul. Master of Ceremony eta teh karatina penertibuan ci mun ceuk budak mora pangalas salagarampang duum waktu mun kolot sok nyebut protokol eta Sundana anu kusim kuring di pihak hormat hadratul kiram para ajengan para ulama para kiai wabil khusus kasepuhan di ieu DKM Masjid Raya Cipaganti kersana Bapak Haji Agus Salam Rahmat. Ieu asli orang Tasik ya orang Sunda da katawis namina oge selalu pakai A Rahmat Salam da abdi mah di Pangandaran ibu seueurna Jawa jadi di Pangandaran mah langka nami nuku A seseueurna ku O. Kapan Sunda jeung Jawa itu beda bedana saeutik dina hurufna Sunda makana A Jawa makana mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah jojo mun di Sunda jajan berarti di Jawa mah ibu waler itu bapak-bapak awas mun teu ngajawab burut sia balik mun di Sunda nana di Jawa mah nono mun di Sunda aya nono Orang Sunda. nya di mana-mana ngaran nono da teu aya nu kasep aja subhanallah kita takarunya abdi mah ka panono ibu duakeun ibu abdi sing jadi presiden aminan janji abdi lamun jadi presiden ieu panono ku abdi rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan Pas lah. mun di Sunda sarjana di Jawa mah mun di Sunda batal di Jawa mah botol mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong oce manya tina katak kana kotok kapan kotok mah hayang di Sunda katak di Jawa mah bangkong mun di Sunda kartana di Jawa mah mun di Sunda kuntul di Jawa mah bango ibu kalah ngajerit da ibu mah pikirannya ngeres negatif abong teu apal bahasa di Sunda kuntul di Jawa mah bango sabab kuntul jeung bango eta teh sebangsaning manuk sawah gitu mun di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo linggi ya Allah ya Rabbi cik atuh ece sing eling tongko celak piraku katamu monggo colok monggo linggi kurang doakeun ya ibu sesepuh urang Pak Haji Agus sareng sadaya reng-rengan para ulama para kiai pengurus Masjid Raya Cipaganti mudah-mudahan aranjeunna ku Allah diparanjangkeun yuswana tambih barokah yuswana ibu ari ngaminan ajengan sing husu tuh ibu mah ditukang teu aramin jiga nu keheul ka ajengan ditambih-tambih barokah yuswana para kiai Cipaganti mudah-mudahan tambih milik rezekina tambih barokah rumah tanggina moga-moga tambih istrina setuju entah ibu kunaon geuning bieu amin aparatur pemerintah Bapak Kepala Desa Bapak Camat semua aparat dari atasan hingga bawahan baik sipil atau militer ditongok dugi kalebak manawi aya ibu-ibu bapak-bapak jamaah hadirin terutami urang ngadoa ka Gusti mugi-mugi bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeasing tambih-tambih kabingah amin
sok dah halun ge doa aminan. Moga-moga ieu bapak-bapak kaum lalaki nu di kopea sing tambi-tambi kabingan. Atuh geuning ka ciri itu aya nu teu di kopea ku kira-kira doakeun atawa ulah. Doakeun ulah. Itu aya nu teu di kopea. Doakeun. Atuh keur nu teu di kopea sanajan ka ciri tarang herang sulah. Dina doa ulah diwilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu Maha Murah. Aminan ieu doa ku sadayana masing meriah. Tong wa ka aramin da encan ngadoakeun age. Moga-moga ieu nu teu dikopea sing leungit kasusah amin. Alus teu eta ibu doana. Teu kangge ngajawab sae da ti dieu ge alus. Alus. Jadi ibu sadaya hadirin, ibu bapak wargi di dieu nu angkat pangaosan. Abdi yakin ieu teh teu beunghar sadayana da aya di antawisna nu miskin. Aya nu susah. Mana nu susah? Si itu nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Uyos bapak bade di kopeak, bade tadi kopeak da tujuan mah sadaya sami bade ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan ieu acara moga-moga sadaya sing jadi ahli surga. Ya Robbal. Jangan dulu kemana-mana, saya kembali nanti setelah pariwara yang berikut ini. Bibir pecah, tenggorokan kering, itu tanda kurang. Teu aya rasaan cai teu. Hapunten atuh pamemed ieu teh da subuh teh sadua-dua tapi akur pilihun. Nya mau balik teh dianggapna teh buru ieu teh. Muhun atuh da panono cicing wae kang ngelongkeun ka abdi. Lain neangan teh botol ka ditu. Saya patoto ieu teh nono. Panono. Tos nikah panono. Kadang dua. Ibu-ibu jamaah sadayana tos urang dareg-degen wae ibu ieu tos siang cekap 5 menit ngaosna. Ye. Ibu ngaosna hoyong panjang hoyong pono. Ibu resep kanu panjang resep kanu pono. Muhun maksudna teh ibu ngaosna uyos pono. Nu penting janten ilmu tiasa janten amal dina ibadah urang sapopoe. Itu dakar abdi mah ngaosna uyos pono. Nu penting ke uwi urang nyanak amal ceuleuh amplop wae. Uyos bari ngadeg ibu. Sayos. Subhanallah, ieu acara peringatan menyambut tahun baru Hijriah 1440. Luar biasa. Tidak ada satu kalimat yang pantas kita panjatkan di siang ini terkecuali doa. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir dina ieu tempat kalebet jalmi anu kenging kebahagiaan dunia sinareng akhirat. Mana kuncina ibu seandainya kita ingin menggapai keselamatan dunia dan akhirat? Setelah peringatan Muharraman tahun ayeuna, ieu apa yang telah Allah muliakan, naon utus ku Allah diistimewakeun, dimuliakeun, maka ku ibu bapak urang Cipaganti oge kudu dimulia. Bantuan da capek. Kudu dimulia. Itu mata nyorak kieu we molohok abdi. Abdi masuk ke ari ningali akang termasuk gara itu si abah ge teh tadi nahnapeun tangkal buah kieu. Sanes eta abah melong wae teh tadi Bogor tanapi ka abdi. Subhanallah. Nya da normal aki-aki ge cek anu geulis mah tuh. Nya matak sok aya paribasa gudang garam pria punya selera. Nuhun pasti lalaki meresep ke awewe normal boro-boro nu ngora mata si abah kita tadi teu ngicep-ngicep ngomongkeun abdi. Ngan yakin semarak suasana ibu lain kupedah loba lalaki tapi kupedahna loba awe. Bukti ayeuna aja nu angkat kana pangaosan seseueurna awewe nu sok gandeng dina pangaosan awewe.
nusok rencen ku pakaian, nusok panasan ku harta batur, nusok alat ilik karena baju seragam batur. Yang diilikan aja, ayo dia menang iridit ya teh. Kapan sok itu, komo grup pasidang mah bulan mulun, muli seragam, geus datang Rajab teh muli doi, nu mulun gecan lunas, cocok. Nusok angkat karena pangaosan mingguan seseurna. Awewe nusok angkat karena pengajian bulanan lolobana. Awewe nu gaduh penyakit bulanan, nu gaduh kiridit bulanan, nusok manyun teu kaop salaki teu boga duit, nusok nganyut tara bebeja ka salaki, matak dina neraka oge lolobana. Alhamdulillah, astagfirullah, naudzubillah, kecil manya kana neraka syukuran. Naudzubillah min. Insyaallah abdi yakin ibu-ibu urang dia maci paganti nu hadir di dia bakal jadi ahli surga. Da katingali sarolihah kersa di jaril bab sakalian keur pangajian mah. Kapan engke balik pangajian mah ibu teh tiungna teh dialungkeun dahareudang leres Bu. Matak ari istri upami ditiung wae ibu saya awon. Awon piraku keur dianggir dititiung atuh. Sakir sing nepi utupna kadika. Nah, lutos dimuliakan ku Allah, apa yang telah diistimewakan oleh Allah maka kudu diistimewa. Sekalipun benda mati tapi dimuliakan ku Allah, sok muliakan aja. Mana nu diantawis dimuliakan ku Allah adalah kahiji masjid. Naon Bu? Itu naon? Itu naon? Ari masjid benda hidup benda mati, tapi Allah telah memuliakannya. Mawi Kanjeng Nabi Muhammad SAW diisrokan oleh Allah minal masjid ilal masjid. Tanda masjid itu mulia, berharga, istimewa. Tapi terkadang ibu bapak ke masjid oce akang sok horean jogging 5 kilo nepi. Manul semen kusorangan sasaka duga ka masjid dengan ukur 10 meter 100 meter paling jauh. Pira kadar di masjid ibu teu berat ngan ukur ngangkatkeun 2 tangan kencak katuhu bari menyebut Allahu Akbar. Lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, masih kene aya nu teu kaduga. Leres Bu? Leres cek? Abdi bade naros adi di dia di Cipaganti anu soka masjid anu kolot anu ngora pamuda eta aki-aki, berarti di Cipaganti mah masjid teh markas aki-aki. Oh ibu mata keung ari di urang mah beda jeung di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Coba ibu pami ka Mekah, masjidna sudah mewah megah. Pokal di masjid anu adan berkumandang suan tengah halimpu, anu imamna bacaan Al-Qur'an pasih merdu, tapi di urang masjid hade, masjid agren anu adan eta pokal na aki-aki meti. Subhanallah, palebah bulan puasa oge anu sahur keketrok ngumumkeun waktu sahur, lain anu ngora, lain pamuda aki-aki meti nu geus eueuh huntuan. Atuh keketrok dina speaker teh pok-pokanana assalamualaikum. Para sadaya muningakeun ieu waos kantun 3. Masjid ibu hoyong nyaring atawa keung hoyong nyaring keung. Astagfirullah, wow kantun 3 waur mual bener panono nu kitu mah dicas ge hangit kalah. Awas panono tong ngalajeun serikeun ganting teh ku panono waktu tabuh 3 sahur jelas Bu. Mata kade ari nu ka masjid teh tong makhluk meti anu berjalan tidak bergigi teh geuning ecok. Kawas motor mio eueuh gigian maju. Atuh eta siapa tas ngomongkeun sahur balik ka imah tulis sahur. Ayeuna
Bapana jeung sini nanti teu boga pikiran geus puguh eta kuntu salaki teh kari 3 deui bari geus umur diberi dengan sangu jeung baso nu sagede pentil dukuh bari urut buka can dihandetkeun heula teu dihandetkeun geus gaeum atuh si Abah palebah ngegel eta baso huntu nyarelap kabeh locot napol dina baso tungtung nasi Abah curi mimpiut balik deui ka masjid cenah mending keneh ngumumkeun waktu imsak si Abah bari cari kuntu beak aja keketrok deui dina speaker di masjid assalamualaikum para hadirin sadaya kumargi waos parantosep kumargi waos parantosep ningsat Akbar ibu awas ibu mohon ibu jangan terlalu enak mentertawakan si Abah eta ari salaki ibu teu daek ngagantian kikituan mata ibu masjid bukanlah markas yang tua bukan markas aki-aki untuk semua kalangan muda tua pada numora pada nukolot berangkat ke masjid Allah memberikan pahala 27 derajat supaya di masjid nukia bu eling umat muslimin supaya nukitu di masjid aya eta ibu nukitu lagu atawa sholawat lagu nukitu paling sholawat ya geuning ibu mah teu apal sholawat ya habibal qalbi eta sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim itu sholawat eling umat eta mah hariring sana sholawat hariringan ngajak eling lain hariring ngajak teu eta geus peurang nu eling umat di masjid ibu masih kena can aya nu arasup padahal teu kudu make tiket asup ka masjid teu kudu mayar tapi berat untuk berangkat kaki dilengkakeun ka masjid syukuran 4 ayat 10 Hijriah 1440 lain syukuran ku peda ayeuna geus tambah tauna justru urang kudu syukuran dibere umur ku Allah dibere nyawa ku Allah dibere panca indera sempurna ku Allah syukuran syukuri jang ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sok ibu kade boga suku eta suku tong dilengkakeun kana lain lengkakeun suku lain anak kapan keur nguruskeun suku gaduh leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun leungeun cicing nana masalah ki batur kumonono aja gaduh soca tong ditingalikeun kana lain tingalieun kamanakeun atuh akang ieu sampean berangkat aja lengkakeun ka masjid panangan kamanakeun kepatkeun ka masjid anu geus dimuliakeun ku Allah soca tingalikeun kanu mulia huruf Al-Qur'an lame bacakeun kana Al-Qur'an nu sae di masjid osok ibu caroge ibu ka masjid ari caroge ibu upami ka masjid eta sok sumanget tilit sumanget balik sumanget tilit sumanget balik mending kene sumanget balik daripada 2 bulan salaki ibu mungkin balik di masjid karunya ke ece hoyong tuang salaki ece kudu nganturan ke masjid tapi kunaon ece merasa gagap para pemuda bapak merasa pangkuatna sementara ke masjid teu kuat ngan ukur 5 meter 10 meter yuk bapak syukuran 40 Hijriah 1440 mari kita berangkat kepada bangunan yang sudah dimuliakan oleh Allah masjid mengpeng urang hir bantuan mengpeng urang hir sing kersa angkat ka boro-boro nu hirup anu maot oge anger akhirna sok dicanda ka makan anu maot mending ka masjid mah nyarek digolerkeun di masjid kade bapak dina ibadah tong kahalang ku gogoda jeung ayeuna ku gododoja sok ka masjid sanajan urang teu bisa ngajak urang hujan lamun leueur kantun nyandak lamun poek nyandak baterai lamun hujan nyandak payung maksakeun angkat ka bekaskeun aja bisi setruk sok sing kompak ge datara unggal tahun ieu kikieuan teh maksakeun angkat ka ibu lamun hujan di payung ka masjid saya awon tuna we di luar payungna mah itu banyak mana yang lima payung di masjid sok
geger ibu cenah iraha panono mimiti nah tuna di luar ibu. Subhanallah ibu jangan menyerah seandainya bapak untuk berangkat ke masjid kaki tebih mapahna yuk orang mapai jalan bade ka mana menuju ke masjid bade ngalakon sholat berjamaah ganjaran ti Allah 27 darah mapai jalan ngajug-jug ka hiji masjid eta teh lagu saha Bu Darso si Darso teh geus maot nate dadakan teu udur heula kunaon Darso maot dadakan capeun mapai jalan satapak wae atuh si Darso mah dicare ngadonae kana tanyakan burangrang rek ka mana Darso rek nyusul ka bogoh jauh antukna Darso ngagoler dina amparan sajadah bari mawar bodas intina umur kagungan Gusti matak beng dia mah ibu masalah maut mah abdi teu uninga duka panono ti heula duka abdi pandori duka ece ti payun duka abdi ti pengker ibu maut umur kagungan Gusti Allah ngan kahde ibu salawasna urang kudu emut kana maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun malaikat Israil tangtos tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktosna muga-muga ibu bapak maut urang husnul khotimah yuk kembali deui mapai jalan satapak ngajog-jog ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dordar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leur teu paduli kajeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalakon kawajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 darajatna ganjaran ti nu kawasa tong kalah deelkan kitu ibu raosen teu ibu gaduh perawasan teu gaduh mana sugan kadi aya hiber 10.000 teu eta wios punten Pak Haji Agus Pak Memed Pak Nono da ari kamu balik mah teu sopan mata tara di alung alung tapi engke lamun balik disakali punten punten cenah saur Pak Memed saur panitia teh saur Pak Haji Agus aya kitu mah cenah Ibu Haji teh meureun teu ikhlas hayang dibere duit wae hapunten Pak Haji masalah kieu mah teh aya urusan ikhlas jeung teu na abdi ge moal malakon teu ikhlas abdi mun teu ka dieu ieu teh ikhlas cenah suruh panono teh urang anggap we cenah baraya hampura panono keur kieu mah wayahna eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we subhanallah sok ibu teruskeun deui pamaulah diakhirkeun naon teh osok ibu ngahirkeun salat osok aya tepurun kana salat pang tepuruna salat naon Isya 2 salat su 3 salat lo ya Allah da anu pugum abdi masuk ningali tatangi ibu eta kana salat Isya dan besok hese pabelit jeung hanca di RCTI sinetron eta Simira da jeung si Rapi jadi gogoda komo kamari pada geus eta parasea ucuh eta keluarga salaki jeung bapana jeung budakna pada Simira di penjara ngan untuk eta mah geus dikaluarkeun ibu da Simira mah teu salah kunaon geuning ka penjara eta mah korban fitnah si Lydia gara-gara cemburu si Lydia hayangeun ka si Rapi gitu da teu si Rapi mah hayangeun ka Simira jujur mending kene ka Simira karunya si Ilham jeung si Indah aja nyambung jeung juri sinetron mah ibu osok ningali film eta abdi macan pernah da Bu can salaki abdi nu osok muhun ngan abdi sok ngiring maturan pamaulah diakhirkeun pamaulah ditinggalkeun sabab tinggal kawajiban
ganjaran sawarga teu tineukanan neraka nu karandapan. Naudzubillahi min. Yuk salat awal waktu ayeuna sakedap deui ibu urang bade mayeunan salat duhur ngawas tong lami supados urang netepan dina awal waktu cenah teh awal waktu urang kapegat ku pangaosankeun deh da ngaos oge wajib salat ditarima ku Allah zakat ditarima ku Allah haji umroh ditarima ku Allah mun dibarengan ku ilmu moal datang mun teh disupri nyupri ilmu ngaranna ngaji urang ti bumi angkat ka dieu bade ngaji mila ridho ti Gusti sedengkeun upami ibu bapak hoyong diridoan ku Allah sing ridho diatur ku Gusti. Cek Allah salat cek Allah ngaji cek Allah zakat sok tur-turkeun ayeuna eceuk piwarangan Gusti Allah cicing tong kabeh beres da can tamat gitu. Da eceuk mah geus ngangkatkeun bujur kitu. Iji mas, yuk ecek mumpung jagjag, bapak mumpung sehat, syukuri kesehatan, syukuri kacageran iya, urang berangkat ngaramekeun mas, ngamakmurkeun masjid, boro-boro nu cager, boro-boro nu sehat, kudu ka masjid, anu gering ge omat sing daek angkat ka dokter, ecek nu gering mah. Bila ku atuh ibu rek ngagogotong nu gering ka masjid, ka dokter. Subhanallah. Yang kedua ibu, anu kedah dimuliakan ku urang sabatos dimuliakan ku Allah lamun ibu telah muliakan maka ibu urang disebutna jalmi som bantuan jalmi som berarti urang teu butuh ku Gusti aya di dia jalmi nu sombong di abdi mah geuceu eta da lamun tas ti Mekah mun sok aya jamaah haji anu sombong teu disebut haji teh teu ngalieu memeh ka Mekah koret datang ti Mekah teh beki kedepli ka koretan teh aya di dia haji koret eta nu nemal ngodong-dolek harta batur eta teh sombong ibu lah eta teh panyakit hate daek sota angkat kana pangajian jiga nu nya ibu pangpayuna ti bumi menipang carincingna datang ka pangaosan calik pangpayuna si oreng geus salah niatna eta eceu angkat kana tempat majlis bade pamer ku dunia paingan boga kongkorong rada panjang menimung dikajerokeun diamaikeun kaluar baju milaraan ka batur dibikeun henteu sok aya nu kitu ka batur eceu mah patahan sementara manehana ge papatahaneun batur ka batur osok moyok sementara manehana ge poyokeun batur sok aya nu kitu lamun jalma geus ngarasa bener eta jalma pangsalahna najan lakuna salah dihadean ku batur sok gengsi nampi aya nu kitu eta teh gering hatena sok jawab siap lamun jalma geus ngarasa pinter eta jalma pangbodona najan lakuna pinter dihadean ku batur sok gengsi nampi aya nu kitu eta ge gering bekaskeun ini kana pangaosan pangpayuna si horeng salah niatna peda eta boga koroncong tilu siki paingan teu kaok dinu loba batur sok gagaro aya nu kitu eta ge gering Allah pedo eta sok bekaskeun tong kalah malohok kang bisi setruk bekaskeun ocel ayeuna boga ali 2 gram setengah tekau papangi jeung batur sok hayang salaman aya nu kitu eta ge gering salaki oco ka pamajikan sok nyarekan peda ayeuna salaki hayang dikaulaan sementara nu jadi salaki teu mikir ngaulaan ka pamajikan nganapakahan ka pamajikan tara daek nu puguh pagawean nguseup jeung gapleh aya nu kitu eta ge gering Allah aya di dia salaki aja nusuk gapleh mana jeung mana cing awas kang tong sok gapleh tere pono umur tereh modal kapan anu gapleh nu ecek pono umur da eueuh nu anu alus tiap gapleh lo modal plak modal kelas genep kacekek geuning cenah Bu Haji apal salaki abdi osok sugan
berjamaah ke masjid ti maghrib tepi ka isa cicing di masjid tadarus satamatna ieu mah boro-boro angkat ka masjid nu pugu lalajo sinetron aya nu kitu eta teh gering jadi rahaya tong ngobrolkeun aparat jadi rahaya tong ngobrolkeun atasan pedah jalan ka kampung can alus we jeung akal nyalahkeun lurah jeung kepala desa ieu mah cenah jalan teh goreng patut wae da eta aspalna dilebok ku kepala desa cing atuh ece sidik-sidik untuk kepala desa mana nu harideung sok aya nu kitu nu ngobrolkeun atasan eta ge gering Allah sok loba penyakit hati teh boga bapak para pemuda boga motor weteh sing inget batur boga leunceuli ulah diganengkeun kenal potna sok aya nu diganengkeun digaur-gaur ece sing ngemut eta motor nah menang kontan menang ngayuk lamun menang kontan ngareuna disadana di starter kes palebah akang beli motor menang ngayuk 2 juta DP na 500.000 setorna 3 tahun lilana di mana setor ece duitna can aya ja kadang-kadang 2 bulan teu disetoran nu aya akang stres kana otakna rek dahar teu dirasa rek sare teu tibra ingat kana motor sieun diudag-udag dibawa ku leasing pasti gas eta motor kalah nyiniran kanu bogana setoran dibawa mengkol aja di rem kiri dit agul ku hutang awas jangan kita sombongkan dunia semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala nu beunghar di Cipeganti nu beunghar di dieu aya nu maotna nyanak mobil nu nyanak motor di abdi ge tatangga tikus ruk maot teh tina motor aja tatangga deui abdi aja maot alatan katabrak mobilna mah teu dibawa terus bu naon rek dibawa maot kurang teu aya deui lain dunia lain anak lain salaki lain pamajikan nu bakal dibawa maot kecuali amal urang kapan nu maotna oge urang lain soleh lamun ece maot mamawa amal soleh ke mang soleh maot mang soleh rek mawa amal saha da mang soleh oge akur hayang babawaan ayeuna aya mang soleh pangke mang soleh jajar curug mimpiun ceurik ditaros ku Gusti Allah soleh kunaon ceurik Gusti abdi mah maot teu mawa amal ka mana amalna dipau ku nono ceurik kita teh yuk ece aya deui banyak kita teh hiji deui ditagih ece hutang ku kepala desa ku kadus ku RT jeung ku RW beda ece eta pajeg PBB can lunas ditagih ece kalah nyarekan jung ka ditu bawa jeung sawahna jung ka ditu bawa jeung taneuhna da ku urang gerek dibayar henteu dibayar engke isuk teu dibayar isuk engke sore hayang we janji core janji icuk ece ari dibayar hanteu sok aya nu kitu eta teh boga duit ade picenan penyakit teh jelema nu boga sombong dina hate penyakit sanajang segede kekebul tipung haram untuk masuk surga fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwahi kalian keluar dari kolong langit cari Tuhan selain daripada kami subhanallah ya Tuhan selain Allah silakan ibu bade sombong ka Allah mangga ece da moal mata kurangan kana kapadolan Allah ibu ngan lamun urang diusir ku Allah bade ka mana da dunia sadaya ciptaan Gusti paingan suruh orang Eropa if you can accept the 16 don't live in the domain of Allah decision possible to call of from is the man the domain of shape at least the man is non-existent kahartos henteu sami abdi ge henteu eta ge panono menang ngapalkeun paranti pidato sakitu-kituna lumayan piduiteun jalmi rek sombong kalau silakan jalmi rek takabur kalau silakan tapi ketika kita menjadi orang sombong diusir ku Allah di dunia ieu rek mana ece lompat diusir ku salaki ece atoh akan diusir ku pamarentah tong bingung kantun angkat ka luar negeri ka Brazil balik deui ka Burujul atawa ka Korea balik ka Cikareo tapi diusir ku Allah fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai kalian keluar dari kolong
langit, silahkan cari Tuhan selain daripada kami. Naudzubillah min. Yuk, yang kedua mari kita muliakan, mutus dimuliakan ku Allah adalah Hajar Aswad. Ari Hajar Aswad teh naon, Bu? Batu hitam, batu hidung. Di mana ayana? Di Mekah. Kantos ibu ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Asok itunya. Bade naon? Tawaf. Nu haji, nu umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bade tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Murilingan Ka'bah. Tos lempengan Hajar Aswad istilah Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ia bakal jadi saksi. Seorang ibu Hajar Aswad asal di surga. Engke bakal diuihkeun deui ku Allah ka surga. Tapi Hajar Aswad nangis ka Gusti Allah, meminta, memohon Hajar Aswad ka surgana. Hoyong diserangan ku ibu-ibu, bapak-bapak urang Cipaganti nu pernah nyium Hajar Aswad. Tong waka amin da encan nyiumna oge. Insya kumaha ibu artos tegaduh dinasibkeun kitu encan karuhan. Ibu hoyong ka surga sareng Hajar Aswad. Gampil ibu, kantenan ibu gaduh caroge. Ayeuna ibu nuju pangaosan, saur katerangan di mana ibu uih ngaos, sumping ka bumi salaki nyampak aya, tong seueur padamelan geuwat iwati cium pipi salaki. Tong seuri mikir ya mikir. Bade ente uih ti dieu ibu nyium caroge. Wah, astagfirullah. Subhanallah. Yo, ibu tingali salaki tong ditingali peot mah. Justru kamuliaan Allah aya di salaki. Ibu mau bisa ka dieu lamun Allah ridho ti saha? Ti salaki. Sing karunya ece-ece teh barang beuli lamun salaki teu buburu napaka teh ti saha eta teh? Ti salaki. Anu hutang bulieur mikiran hutangna nu mayarna saha? Osok ibu mayar hutang ku salaki. Ulah ku duit mayar hutang mah ece. Pila ku salaki yang dibayarkeun kana hutang ece. Ya Allah, cara ge mata ibu mulia alahmatan ayeuna sarojeng Hajar Aswad. Di mana engke ibu uih ti dieu? Cara ge aya di bumi engal cara ge ibu ringkus. Talian kurapia golerkeun dina kasur. Cek ibu teh, cicing sia salaki Aswad. Cium menang 80 kali mah. Can jower mah eta pipi. Jeung can ayeuna jeblek mah bibir aja. Diciuman salaki, komo salaki na hidung anggap we Hajar Aswad. Subhanallah, Bu, jangan ditinggali hinana. Sanajan salaki teu kasep ibu, syukuri nu aya ulah neangan salaki batur anu kasep. Syukuri nikmati sanajan salaki butut, anggap eueuh deui numpang kasep-kasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwati salaki. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya. Ilahi awas ibu, mun salaki euker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung, wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung anu ngora geus melenung. Subhanallah. Ridho ibu pami diwayuh ku caroge. Abdi mah ridho. Da ngarumasakeun atuh da capek abdi mah ngarasakeun sok anu gegero pamajikan, anu ngepel pamajikan, nu nyeuseuf pamajikan. Terus osok salaki ece gegero ngepel osok nyangu anger ibu nu didamel capek ibu capek ngan kulantaran capek ece das digawe na ku sorangan dilakukeun na ku nyalira mata ece tas muharaman ayeuna sok hijrahkeun ece pikiran ayeuna jurungkeun salaki sina geuwat neangan awewe saurang deui. Ridho tuh Bu. Ibu sok suami lah geura tingali ibu mata baginda Rasul. Siti Aisyah mah balas ayeuna satia ka Kangjeng Rasul. Siti Khadijah upami bade angkat sok ditinggalikeun we tina lawang panto. Ibu ge engke caroge bade ka sawah. Ti bumi salaki geus make duduk ku ibu tut. Huntu koneng, suku jebrag, tongong hidung. Manggul naon Bu? Manggul doran. Kapan paculna mah di tukang? Nu dipanggul nama dorana ece. Sok ece teh lima lengkah nagorowok tina lawang panto. Kang. Mang Nono teh ngaliuk. Aya naon nyai? Titi deje. Salakina teh ngahulem. Naon nyai titi deje? Hati-hati di jalan. Salakina teh ngagorowok deui meuni mesra. Insyaallah nyai Dedi Dores.
Naon Bapak Dedi Dores dengan diiringi doa restu Dedi Dores. Apalkeun panono lumayan ieu teh. Ieu mah salah kirek mangkat nyai. Akan berangkat jor. Subhanallah sing mesa jeung si manja mulia Allah batan mulia nage sami jeung Hajar Aswad saling muliakeun kacaroge mata ke macaroge teh sing emut urang teh da moal aya salak ya lamun taya Kangjeng Nabi moal aya alam dunya lamun taya Kangjeng Nabi mata urang mau sholawat alangkah saena lamun ibu mau sholawat bari mepene caroge oh sok ibu malam Jumat ngepluk-ngepluk bujur salaki bari maca sholawat oh sok tara astagfirullahaladzim ari sugan teh osok geuning akur jeung abdi tara sok engke mah ibu caroge eta bujurna teh diusapan nya ya habibal kumarun eta salaki eceng di perembun ih kapan teruskan ke Pak Haji Agus ibu lamun ibu kersa maca sholawat malam Jumaah 80 kali bakal diampura dosa 80 tahunan jaba ayeuna eceng ngaulan salaki ibadah ngaranna ibadah ngaulan salaki malam Jumaah eta teh akur jeung ngabunuh Yahudi 70 itu eceng mata engke salaki lamun tos ka kamar ti payun malam Jumaah ibu sing ngarti tong jongjon wae nonton si Rapi ada cenah ibu haji teu barang penta cek saha salaki teu menta eta ti tadi salaki meni geus soraan balas babatukan eta ibu na teu ngarti salaki dedek manti kamar ganeng bapak dedek moe kadieu lain ganeng-ganeng ku aja disampeurkeun aya naon malam Jumaah narek naon urang ngabunuh Yahudi di mana bapak Yahudina kapan eta dina jero calana mama Mang Nono jam 8 geus menang 70 eta ibu Nono jam 12 nyari ningali bapak Nono kukulisikan bapak kunaon gini kukulisikan ka dieu geura bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui jam 12 menang 70 jam 1 70 jam 3 70 tepikeun ka subuh menang 7.000 anu salat subuh kaburangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot luar biasa sok lah ibu mangpaatkeun keun urang teh geus parareot ge nya urang ayeuna geus kamolot beda jeung baheula keur ngora kulit ge ayeuna mah geus nyerlap tumila nya nya tapi eceun ari kudu ibadah pa jeung salaki ayeuna wajib komo ayeuna malam Jumaah keun sanajan ku salaki dihina wae oge pedang naon eceun da eceun teh geus peot susu dibawa nang kara kalah nampuyak juga ceplok enog dibawa nyangkere bahe eta dicanak dongko kalah juga salendro dicanak ngarengkol makin keplok tuh salaki malam Jumaah ngobeng ge hese kapan ih ger panono ka mana susu pamajikan si goreng teh nyumput hanapun kelek panasaran dikenyot ku salaki nyelap dina huntu nek bapak hitung-hitung ada harba urat lo kerabi sok saling muliakeun aja nu katilu cicing nu teu hayang seuri tong maksakeun aja geuduh ge aja lamun awewe daek seuri gadabah katerangan dina dokter Amerika dina majalah nyebatkeun ibu lamun kerasa gumut jeung sok daek seuri apalagi lepas terbahak-bahak seuri asa ulah katingali tikoro genggerong ibu lepas gumut jeung eta teh 35% kakolotan menurun abdi ge umur mah geus 40 tapi awet muda sok daek seselian matak lamun ibu hayang awet morak tuh kudu make make up mahal perawatan dokter mahal biayana mending keneh daek seselian sok rek aya batur rek eueuh batur selian yakin tah ku salaki jadi setahun tah cek subhanallah aja yuk muliakan yang ketiga yang harus kita muliakan setelah pengajian Muharraman adalah bulan Muharram ulah ayeuna wungkul cek ieu tahun yang akan datang sabab urang ngamuliakeun sasi Muharram maka urang bakal kacana mulia ku muliana sasi Muharram ngan kade urang inti tina pangaosan Muharram ingat perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjuangkan yang dihijrahkan bukan hanya keluarga dan sanak baraya tapi menjunjung tinggi menghijrahkan semua keadaan umat Yahudi Nasrani alhamdulillah aya nu masuk Islam bahkan ayeuna
kaum muhajirin di mana di Madinah anu tadina 100% non muslim gara-gara Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah semua menjadi orang Islam. Kada ibu ieu teh urang teh nu jantan umatna hoyong dibela ku Kangjeng Nabi, hoyong disapaatan ku Kangjeng Nabi, hoyong dilebetkeun ka surga sareng-sareng Kangjeng Nabi. Yuk tingalikeun mahabbahna ku jalan naon seueurkeun mau sholat. Oh ulaku lagu wae mepene budak teh ku sholawat dieyong-eyong salaki di pepene mau sholawat keur nyangu mau sholawat keur gegero maca sholawat indah lame ece serjang istighfar sareng maca sholawat yakin eta nu bakal dirindui sadayana umat Nabi anu sok seueur mau sholawat. Nah mudah-mudahan ibu urang sing kalebet ahli cinta sholawat sehingga ku cinta sholawat urang seueur mau sholawatna jaga urang tiasa dipanggil ku Kangjeng Nabi lebet ka surga sasarangan sareng Kangjeng Nabi urang nu pangpayuna king sapati Kangjeng Nabi amin ya robbal alamin. Teu karaos geuning parantos sajam saparapat hapunten ka pamemet ieu nu sok naneleponan we abdi teh da nuhun ai pamemet teh aslina sami orang Cineam orang Tasik hayu we sok na SMS-an na WA da ari dina WA geuning ibu foto teh sok beda jeung aslina matak tong sok nipu batul aja tina kamera teh ari dina foto mah alus ari aslina mah jong gitu. Nah, termasuk abdi penasaran ieu ka pamemet ya Allah nu mana atuh pamemet teh ngukur sora na wungkul jirimna teu katingali ari pas tadi abdi dongkap ka dieu pamemet nu nyambut oh eta pamemet suban teh kasep cek apunten pamemet sami ya da urang Tasik abdi asli Tasik nanging ngumbara tosa bara belas tahunnya 13 tahun pamik telepatna abdi calik di Pangandaran bilih ibu bade ka Pangandaran da seseueurna anu wisata ka Bandung teh ka Pangandaran teh orang Bandung bilih ibu bade ngerasakeun kantun telepon abdi di Pangandaran gaduh panginapan namina Pondok Idola tapi tara diinepkeun ka sagawayah jalmi naon sababna sok sieun aya jablay aya di dieu jablay mual aya di Cipaganti mual aya nu ngaku di Pangandaran mah seueur jablay mangga bapak panono bilih hoyong jablay minat yuk urang ka Pangandaran murah cuman jersey 15.000 cukup toto jer dina keusik Subhanallah ibu maka abdi diparigi nanging aya rorompok anu kanggo istirahat bilih aya rerencangan wargi nu sok hoyong calik nginep di Pangandaran sok dipaparin aya tempat namina Pondok Idola hapunten ibu kasadayana ieu sanes hoyong panjang lebar waktu parantos nyekapan kade ecet tong waka nyangkatkeun ieu sampean sarobi acara teh can dipungkas ku doa sasarengan supados urang sadaya kabarokahan tina ieu acara muharoman. Hatur nuhun ka Pak Memet sadayana panitia penyelenggara abdi ikhlas ka dieu ece oge sami ikhlas akang oge sami ridho abdi dongkap ka dieu teu maksud bade neangan duit da abdi teu leungit duit mohon nganda sok biasa di mana mau balik beres ngaji pasti duit mah dibere gitu. Kapan Pak Memet teh panitia teh termasuk Pak Haji Agus teh ibu jalmi eling ece mohon ampun tadi ya ibu iya Pak Haji Agus eling teu tong asa-asa eling teu upami sore ibu eling sore akan eling abdi mah nangkoskeun eling jeung henteu Pak Haji Agus kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti eling mun mere leutik berarti henteu teu gede astaga sopan kabatur nyebut teu eling apunten kasadayana kirang langkung dapun tenang mudah-mudahan dipangaosan ageng manfaat barokahna urang ayeuna tiasa kempel di bawah tenda di dunia muga urang kumpul dugikeun ka surga Allah taala buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an aminan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun pamemet ngaku cinta ka abdi omat sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungannya. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Hatur nuhun utami itu nu calik di paluaran sanajan di luar pagar tapi si akang melong ka abdi tita tadi menikah cida pisan. Mudah-mudahan akang wios mongkong aya kira penak dejeung abdi abah akang ningali abdi anugrah ngan abdi tita tadi dipelongkeun ku abah sungguh musibah. Apunten kasadayana ibu bapak
saya hoyong dipanjangan waktu parantos tanya kapan oge sokeun aku paribahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngawaleur kitu nu lapar sanes abdi dan ngawaleur lapar ibu berarti ibu nu laparna ibu tos taruang teu acan ari ibu-ibu di Cipaganti bapak di Cipaganti ibu tuangna sok jagong atawa beas sangu sanes beas ngan pedaya ta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina piring tina piring pira ku urang yang motan remeh tina beas tina piring osok ibu taruang dina piring teu kenging nu sae tuang dina kursi nu sae tuang dina sama teu kenging tuang dina piring teu sae teu muktanol hal upami bujur nyongslok na luhureun piring ibu mohon ngan sok beda ibu di urang makanan pokona sangu da upami ibu angkat ka Madura ternyata urang Madura mah makanan pokona sanes sangu tapi naon jagong ari Japati manuk Japati masana jagong astaga kapan Allah nyiptakeun Japati teh manuk geuning disebut jagong piraku jagong halaliber ibu Japati mah manuk tuh ibu bentennya makanan pokok di Madura mah naon bu jagong ari urang mah naon jelema urang aja astaga kong korongo ari nu kitu naon bu sora eta mah atuh da maneh hayamna eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi astagfirullah doraka kamu balik nyebut hayam ya Allah jauh-jauh di Pangandaran geuning disebut hayam mata tos pajagus engke deui mah abdi tong dionang deui kunaon ibu ari ngunang mu balik tinu tebih resikona ageng sodako saeutik era gede eueuh kitu mending keneh mangpaatkeun di dieu para ulama para kiai di Cipaganti sok mangpaatkeun ngan bilih keukeuh kapaksa urang dieu hoyong deui ngunang mu balik tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supados tepegat silaturahmi layadhulu jannata qatingun moal lebet surga upami jalmi megatkeun silaturahmi jadi lamun urang Cipaganti teu meunang deui abdi berarti nu pangheula ngadora ka teh Pak Haji Agus naon do bela emen dalik Pak Haji mudah-mudahan Pak Haji ya sesepuh urang sadaya sing panjang yuswana sehat lahir batina barokah dina yuswana amin ya robbal alamin yuk ibu mudah-mudahan dina kesempatan ayeuna urang dipungkas ieu pangaosan ke ditutup ku doa ku para ajengan ti abdi urang mau sholawat sasarengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika kuhusu mau sholawat ibu kurido mau sholawat yakin dina martos ieu saksi langit bumi sok sanes urang panas putarik ngangkat hari yakin ruh Nabi Muhammad bakal hadir di tengah-tengah urang sadaya alaika asraqal alaina faqtafat hul buduru mislaus ni'maraina qattu ya wajah surur
mudah-mudahan barokah hasan sholawatan orang sadaya jaga di yaumul qiyamah urang maut ti dieu nanti dunia si husnul khotimah di akhirat mudah-mudahan urang king syafaat baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke hilap terakhir kamu kesepuhan Umi di dieu anjeunna carogina tos daya pejuang agama di dieu mudah-mudahan Umi anjeunna sing dipaparin salamin sehat panjang yuswa putra-putrana mudah-mudahan sapaposna oge selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Katami putrana anu enggal keneh kamari angkat hajian ayeuna tos uang solde ka tanah air Pak Haji nuju ka aya teu sehat mapahna ge nganggo tongkat urang doakeun Pak Haji mudah-mudahan enggal disehatkeun dipulihkeun digentos deui panyawatna ku kasehatan sapertos bihari deui amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur kira langkung dapunten kasadayana cipeujuh jalan Cieureung meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.